dagang euy. Nah, dia bener. Nah. Keplok tah. Yang lut ya. Aduh. Ya, jadi ya kan. Bobo. Dia yang buru-buru ganti lah, ini malah jalan raya kan malah. Kayak naon? Hah? Aing wow eta mah ngomong. Kurang ikut. Gablek salak. Tong geus pengukur mah. Geus tong dengerin. Aing wow eta mah. Aduh eta dukung. Ayo. Boleh anu beluk lah. Teh aing mah balik di Saudi teh. Eta tah orang dinya, orang lemur. Nyaho. Bener. Orang lemur ngerakeun. Alhamdulillah sekian tahun ini aralu tuh lumayan ya sayuran kayak mobilan gitu kan. Alhamdulillah aing tapi ka saung ya. Isi teh mah angin teh. Mah anu ngaganggu sebenarnya itu mah. Gue aing pikiran alam. Tapi indah. Tapi bingung aing teh gablek duit mah usaha ka mana? Batur mah kidul ngaler. Terus ka mana barisnis daragang aya aing ngajumblog ge kos kieu. Oh pegawaian rokok mah hayang aing teh jeung ngopi. Untung we aing aya nu percaya keneh. Ngopi mau sagelas ya aing sadik deui. Batur mah geus sukses, hirup babaturan geus boga mobil barisnis lain anjing naon. Aya aing kieu wae teh. Dua kamajuan pisan hirup terarasan teh. Oh, nyata kuli-kuli acan kain, bangul-bangul kai atau naon kain teh. Bukan kumpung sugan jelema nyata aing mah ngomong tara gawe aing. Padahal aing becus digawe teh. Rek nganduk rek naon wae ge.
nu babaturan acan euy. Hayang teh datang atuh mau rokok ka dieu nyambung ngobrol jeung aing. Mer, tadi kamu ke pasar lama amat sih, beli apaan? Aku cuman ini kan, banyak tuh gajian. Oh, beli emas. Berapa gram tuh emas? Bagus nggak? Bagus nih. Berapa gram ini? Cuman berapa tadi ya? 17 gram. Oh, katanya Allah Akbar, Mer. Gede-gede amat sih, Mer. Bagusnya apa nih? Bukan bagus lagi nih, mah. Banget. Gua aja pengen nih, tapi sayang gua nggak suka emas. Jadi nih simpan ntar ini. Mer, ngomong-ngomong rumah kita tuh jauh kemana-mana ya, Mer ya? Oh, kalau hujan ya becek semua ini. Iya, kita pindah aja yuk, Mer. Atau cari perumahan gitu? Iya bener, cari perumahan, tapi deket ini, deket jalan raya biar kita nggak kemana-mana, nggak susah nih. Gimana coba kalau kita nggak ada kendaraan? Mau ke sana juga kita susah ke depan. Kalau hujan udah becek sudah nih, udah cantik-cantik gitu. Iya bener. Udah ah. Yuk tanya lagi. Ntar kapan-kapan kita minta sama suami yuk. Rumahnya biar pinggir jalan. Aing jadi loba nganggur ya, nyawang geus, ngabota geus, pareng geus tanur-tanurkeun, ayeuna tinggal bagian awewe kudu teh ya. Kelak non ngeramet sawah. Wah, gagal ya aing meneun ngajakan digawe-gawe aja ieu nganggur we nganggur. Wah, pare aing si Aragus mah ya nganggur wae urang aya anu ngajakan di gawe atuh ya. Geus aya mah aing ngarek mangkat teh kitu balik ah. Keun kari bagian awewe ayeuna mah nu eta nu ngaramet. Oda bikin jam diajak nyambungan ke kamar apa itu mengarah reset kira kita naik nyambungan panturan kita mengajar ya kumatulah dari ditunggu-tunggu pada menara reset lah serangan wae dikemakat ya itu ada sila nungguan si Emi jeung si Odang lah sila ayo lah ini serangan wae. Aku bagaikan kupu-kupu. Buset.
sawah Haji Ocit be aku ama euy. Aduh. Kamunya teuing memodal beak gede. Mendingan kos aing hirup mah. Cacakan geus di PHK ge. Jadi karyawan ulin weh. Yang penting mah aing aya pemasukan lah ngapoe ge. Kang Sobri. Keur naon ngajublek we sorangan? Aduh, kenes Kang, uing teh lah. Milung-iuhan Ayo. Uing aja itu di lembur. Anu niuhan ka saung. Udut. Aya Aduh. 4 batang deui mah. Alhamdulillah. Wangi-wangi. Uing teh aya ngopi jeung ngarokok, da ngesep 2 batang itu ngarokok teh. Mangi-mangi udut atuh. Akang geus di mana atuh? Tadi teh cek wadola sita tempuan sawah cenah bari liwat jadi tempuan we aya teh be aku hama. Oh, puguh Kang. Ayeuna mah da sawah teh nya teh kumaha mah. Coba ku hama teu boga ge meuni mangkarunyakeun abi ka batur. Puguh uwa ge kamari teh. Ieu teh kan sawah teh can digemuk pisan. Ayeuna mah hayang meuli gemuk ge hese geuningan. Ye, Neangan geus ka mana-mana can manggih. zaman kieu atuh Kang. Tinggal berpisah nih zaman kieu mah. Uing oge ye. Yuki dieu teh naon batur mah geus berkah ditu berkah dieu. Gunungan naon boga gunungan. Uing mah kieu weh. Mau jadi bos naon batur mah Kang. Pantak lupat ka saung uing teh. Niis nyimpleng sugan we menang ilham. Gitu kan tadi di saung mah buat genaheun Kang. Niis. Tapi kade sebagai generasi muda ulah terlalu fokus teuing anu cicing di tempat kieu teh. Emang ieu genah, tapi lila-lila engke ngajublek konslet. Otak ieu urat ieu pegang. Lamun geus konslet gitu bangga. Aduh, ulah tapi kan gitu. Engke teh lang-lang ling-ling ka jalan. Lung-lang ling-ling ka ditu ka dieu. Tungtungna linglung gelo we. Eta mah teh cager ya Kang gitu mah. Ulah sampai Bambrangkeun. Kegiatan naon atuh Kang? Uing mah geuning ngalabeulutkeun buat becus, ngalalau. Nyadek ngalablut kumaha alat teh boga mana bangga. Akang eta mah wate. Ieu teh mah handphone. Nah, senjata bari jeung leutik ieu geus ngahasilkeun duit ratusan juta. Kumaha carana Kang eta? Carana mah biasa neangan relasi, rekan bisnis. Biasa jadi makelar lah, leutik-leutiknya di kampung. Sok kabagian komisi aya 1 juta wae mah 2 juta. Alhamdulillah akang mah bisa. Uing mah amun teu kuli eueun nu ngulikeun. Ngala-ngala awi naon. Wah, lapur uing mah. Da hirup teh juga gak bisa Kang. Ya lamun boga kabisa ngala awinya ngala Ya, boro-boro. awi. Naon da ayeuna bukan usum HP, da uing mah HP teh boga atuh. Ya kieu atuh aya teu boga HP pisan mah. Engke anu di si Ocit cokot. Aya 2 siki teu dipake. Eta nu uing. Oh, di uing hiji. Cokot we lah. Heeh. Kamari keur bisnis. Yang geus ke sore kuing dicokot atuh tah HP dibikeun ka uing kumaha? Empek we hayang macokot eta mah da geus tara dipake ku saya ge. Yang geus lah kuing ke sore dicokot. Kemana tuh Kang ayeuna ieu? Lain eta ngomong-ngomong suku balor kitu kunaon teh? Aduh Kang, ieu teh tai babi. Astagfirullahaladzim. Amun ngarang ngomong mah tai babi tuh, ka dieu. Ampun. Uing kamari ge kabidan nu konsep sabaraha mah. Buat beak entok opat. Astagfirullahaladzim. Ieu ngomean ieu teh ieu tai babi ieu gara-garana ieu. Nyaksra Kang ka dieu atuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, Lain padahal sugan teh tato aing. aduh, boro-boro ditato Kang. Uing mah ku indung ge dicarekan wae nyen tato teh. Ulaheun. Itu ngabejalan teh ulah sok Oh, uing teh atuh Kang. Ya, coba atuh nyen kegiatan Akang. Ayeuna mah kieu nya Heeh.
sehubungan di taneuh ieu can aya anu nyieun babegik tadi cek wa cerita latah lamun bisa mah cenah eta piit kan loba wae aya proyek cek urang teh proyek naon wa taneuh rek dijual apa naon mang nyieunkeun babegik cenah 3 siki yang geus uing ka di dieu keur atuh. ngan eueuh alatna nya Aya alat mah engke. Song neangan. lain kumaha nyeun babegik kudu ningali heula dina internet kitu aing teh Eta tuh buka dina eta sugan aya dina HP. cing cuman Coba buka aya nyawa sok aya gambar teh lain kan. bawa ini mah lain layar sentuh Ye. goblok teh HP jadul Oh jadul Kang. Jadi gitu mah gambaran meureun. Ih jelas. bisnis lagi teh kabeli dan beak-beak wae ah Aduh ngalang-ngalang naon atuh Kang euy. yang guys aya nama kieu we lah daripada Naon, Kang? gentul kieu ngomong mah we tungtung nya Ah. ngaler ngidul ke Itu buah yang ujung-ujung teh ke ngomongkeun batur jadi nu digedekeun teh malah dosa nu aya nama daripada kitu mah ieu kan Naon? sawah lega sok kumaha tuh carana coba. urang neangan liang belut kan yang penting make decis halus teh ide Harus atau bisa dijualnya Kangnya. bisa ka haji kosasi haji mau Tinggal neangan desis sebenarnya. enak neangan heula liang nah mungkin penting make decis ieu dipendet kabeh guyurkeun kan beurikeun matana Heeh. lumayan sakilo Yang mun teh kan? 60 Ayo atulah. Geus ayo, ah. Ayo daripada pegawaiannya liar daripada lah. urang jentul Heeh. Hibur-hibur diri atuh. Jangan masalah pegawai atuh. oh kadinya Nah, kadinya Kang. Kadi di dapur. lirikan matamu dari hati sehingga membuat Akang buat pinter nyanyi gini. tergoda ya alhamdulillah baheula mah sok aya panggilan 2 lagu 3 lagu jadi duit Oh, lain buat asa kecil ini nama Akang teh. Alhamdulillah. kumpul kan Mana? nah ini 2 Oh, nya Kang. nah pak opat wes penting mah pokoknya mah kurang sehat dari pakai decis lah tempat ieu geus digusur zaman eta mah pake ieu pembangunan wae untuk perumahan apartemen segala di jieu Yo, Kang. Padahal mah uing teh nya da jelema tukang kuli. Sayang teh atuh naon we. Aing setengah rebutan pare batur ke daek aya di kuliah mah. ya kan Ya. eta mah istilahna Takut asong. ai keur lalieur mah jelema mau atuh pikiran kitu Bener, wae Kang. yang penting jadi duit nah ieu ge kangkung lamun dibeugetan mah jadi 2 beugeuteun jadi udah 2 batang mah nya Jadi Kang Koream kadinya anak euy ngajlengna. Soalnya duitnya teh jelas. Lamun ratusan ribu mah ya parek koe dicabutan kapusingan. Mapai jalan satapak ajuk juga hiji Begitu teh wae aya Akang Nah, apa yang teh euy. Nah, dia bukan Kang. Nah. Keplok tah. Ya belutnya. Aduh. Lo dia gitu. Dan aya di dinya Kang. Kan kieu teh yang buru-buru ganti lah aing mah lah. Jalan raya bukan mah. Mer, lu kenapa lu? Nih. Aya naon? Hah? Tuh. Pusat. Ayo wow eta mah goblok. Urang deket. Gablek salaki. Tong geus pengukur mah. Geus tong dengerin.
aing wawung kan mah. Aduh kan. Ya. Boleh dibelut lah. Nanti aing mah balik di sawah teh. Eta tah orang dinya, orang lemur. Nyaho. Bener. Bener. Orang lemur ngerakeun. Nah, ya. Kan, wow. Nah, ya. Kita contoh di gila ieu teh. Mana cek? Aduh, ya teh pada kali ini ya teh pada kabin dia becum, kabin teh kabin ayah naon kabin becum. Justru abdi teh pada ondangan, ya teh ondangan. Oh, nah, teu nyampur wae di antosan teh geuningan. Meuni kaling lap muing meuni bengong euy. Naon kitu? Eta medok-medok teh dangdan. Oh, ya dangdan teh medok teh gede ondangan teh ya. Menikot bengong, undangan teh apa? Heran ya. Jadi undangan, jadi medok dangdan teh. Bisa ngono naksi. Tapi hanapna mah geus kenapa sakit. Ya, iya. Ya. Kuing penting keamanatan. Naon undangan di Cimahi. Ecek wa edah. Eta cenah kaceng kok bejaan. Cenah kadu sametan keneh. Muhun. Gaduh, kayak berarti kita kali itu cenah. Itu emang kado sambutan kene. Tapi itu 2 bulan. Ada cah, bulan sok dia teh. Mari teh. Coba tata baju ieu mah butuhnya. Ade. Ya pada kamarana atuh. Jadi Karena kitu ayeuna. nyarana. Ya geus atuh. Tah nyau uing teh jelema eta teh da lalaki. Puguh aing ge mentak bengong ge bingung. Kunaon cek aing teh. Jadi kitu Lain alusnya juga awal pisan. cuma nu jadi masalah eta teh katingalina alus tapi handapna budi. Oh, jorang. Teh samarangan wae ya teh asin. Naon kitu? Ini jorok gitu ke teh. Kalau bat tempat atuh iya, mana sunyi sunyi kumaha Ayo mah itu. Astagfirullahaladzim. Meta zaman dah tua ya. Diangki memperkosa banci. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang mah. Ayo kita tolongin aja. Kita tolongin aja dah. Buset, zaman sekarang zaman apa ini? Aduh, ayo ngeliur. Astagfirullahaladzim. Wah, lu mau ngapain lu? Wah, goblok ya aing paduli teuing rek banci rek naon tadi nama. Oh, aing tadi kerki. Rupa-rupa wae tah kalah tepak-tepak aing geus ku aing rek diperkosa teh maneh ganggu kalah aya nu nulunganana deui. Goblok geus aing mah mantap.
Teh kemana Jang? Ke kota. Ke kota. Di mana? Sugan teh rek mere pagawean ka urang euy. Urang ieu terbingung ieu teu boga pagawean. Tenaga di mana segala hayang milu gawe jeung ngora. Nya hayangnya we coba. Terpercaya Aya pagawean mangwokai. Geus tong didenge teuing Bi. Kieu. Tong didenge teuing lah. Ayo Bang. Nya ieu rek mere sia gelo teh sio. Hah, dasar. Goblok kita budak orang mungkin ka aing jelema geus kolot mending mere pagawean. Wah, teh setan teh. Wah, aing sugan kudu di baruangan sugan beres iki. Kurang ngajar pisan, kurang barat kena kolot mere wawasan anu ngeunaheun, ngomong nu bener. Ieu mah ayo mere pagawean gitu. Wah, geus waya ieu mah ki paraban ciki we aya. Budak garora besar romong gitu mah. Geus ayeuna mah aing nek neangan ka dieu ah. Nek neangan plastik ieu hayang cilik we. Makana nya. Wadah ada soal apa wadah baru. Ieu euy. Aya. Nah, lebok ciki aing ye, mangka aing tes ngalebukan jengkol ya aduh, nyuni acer-certan kieu teh euy. Kumaha sih? Aduh, ini pusing ya. Aduh, teuing. Wes lah ayeuna mah. Wes, aing mah. Wah, mana budak teh ha? Ka aing ngahina wae si goblok teh sia. Bung borok ngora barang mare. Saran ka aing bener mah. Tuan, ku aing sia nek diberes sikir di opos ku aing ku es. Tuan, rasakeun ku aing kadieu ku aing jalan aja. Kan song dukula di saung lah. Di saung teh Kafe euy. dulu can meunang. Beli eueuh lele-lele. Ada kan? Ya mah di saung teh. Ya teh gitu lah. Kayak tukang es buat gitu yang meunang urang seger. Kamana es aja. Budak ngora teh tuh. Ku aing ye. Ciki aing sabalok ye. Campur jeung es ku aing. Oman teh barat teh gong ngaran tak pagawean kalah hayo teh dibere. Goblok teh tuh jak aing. Bang. Kamana? Medan tuh es kelapa euy. Eta juga tidak sedang euy. Ka dieu aya Awe ka dia. Rek aturan. Kebeneran aing keur haus teh ya. Kebeneran Bang euy. Es kelapa. Es kelapa muda ya. Mantap. Tujuanana jeung saha ieu es? Nya urang mah tadina rek mawa es. Aduh. Ngayeuna nu hayang mah ngkop dah. Gimana beli di hareup teh nya Oh, pamantan di ya. ditu tuh dihareup. Es naon ya teh? Es teh kelapa. Es kelapa nya. Apa? Apa? Es kelapa. Wah, ini punya. Arek punya. Arek punya. Anjing teh sia ku aing dibere kalau mau nginum kalah hayo. Kalah di aing diawurkeun nyukur bau mah ciki aing kana teh bojit teh jengkol. Setan teh sia. Bisa anu asa gel. Wah, dur euy. Oh, bos, aing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah mendukung terus di karya seni Putra Sunda Purwakarta Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya terus di Mustari Kampak Channel. Oye. Terima kasih.